kuring teh sok ditanya ku batu ari Kang Dedi beungeut teh seuri wae apa tidak galau nu kadua ari pananyaanana di mana pan sok rata-rata politisi pejabat mah boga penanyaan boga guru spiritual cekuring teh kuring mah ukur rumus dua di hirup hiji nuturkeun rasa nu kadua hiji nuturkeun indung nu kadua mapaikeun rasa ari nuturkeun indung kumaha da guru kuring mah indung kuring rek ngajarkeun naon da kabege indung saha nu pangpinterna di alam dunya indung kuring saha nu pangnyaana di alam dunya indung kuring saha nu pangbijakna di alam dunya indung kuring naon nu pangpinterna Indonesia dipimpin ku profesor loba pisan ahli ekonomi tapi kayeuna can makmur mah nah indung aing teu sakola SD maca ge teu bisa nulis ge teu bisa anak salapan jadi sarjana kabeh boga sawah ukur 100 bata eueuh nu kajual sajengkal-jengkal acan bapak aing pensiunanana prajurit gajina tahun 70 genep 5.000 perak geuningan sakolana salapan tamat eueuh nu kajual berarti indung aing ahli ekonomi bener tuh naon cirina ahli ekonomi kieu carana ya punten kalebet kuring para pejabat KB lamun naik dahar kieu budak heula ti heula diuk paneuri kuring sok nanya mi geus eunam ucan indung kuring ngajawab geus tong mikiran mi mah geus tadi bari nyanyi budakna palinter sarakola indung kuring karek kapanggih ayeuna geus kuring jadi anggota DPR indung kuring karek bisa ka dokter cek dokter teh ibunya Kang Dedi terlalu lama menahan lapar ibunya Kang Dedi kalau malam tidak pernah tidur tidurnya hanya setengah jam karena perutnya selalu lapar indung nyumputkeun lapar hirupna jeung anak-anak punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon rakyat paneuri pejabat ieu moal saha anu pangsejahterana pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan naik tunjangan naik gaji tiap bulan naik tunjangan buruhan naon kokoloyongan we teu pararuguh leut ka ditu leut ka dieu gajina galedek BBM naik menang mah teu karasa nu leutik ngomongin inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon duit terlalu banyak beredar heuh da duit aing mah eueuh sakieukeun punten